lantaran tingawitan ayeuna ngaherang mengang gumulung sinarang musik malik 7 kolom 8 moras 8 dipedalkeun dina waktu 8 sasi mamah teh lantaran urip ku abdi nyangikirnya kitu keneh pinuh ku abdi mamah ada dosa abdi ka mamah abdi nyungkeun papunten dina saat anu ayeuna mamah benar-benar pinuh bandung ati nu benten mana nyai anaki anak mama markantos dipunut deui ku hidup ayeuna timbang beratan duwi ka ayeuna ageung nica kadewasa asa berat asa melangkah sawan sewa bagat pungaduan ka Allah Subhanahu wa taala bahkan bagja mamah teh ngagaduhan putri anu sapekos nyai kieu geuli seperti lain papasahan endah kabina-bina lain pupulasan ya anak mama dihapunten saganan dosa berdosa mama langsung selalu bagi cari tinu buka sedih buka nalangsaan bahkan siang ini sekali polisi repan kubega si mamah pengadung agen ke abdi nyai anak mama kual kadus dipunut ke mamah oge tangtos diduhakeun nyai geulis tiga ini tageramian ayeuna rumah tangga teh singajangan ke rumah tangga anu picampur kanuhun mamah ayeuna ditane-tane ku abdi siang sinarang wengi panggung ati di janten mama lantaran doa di janten indung teh mata dijabah kuno agung dipikanya aku kanjeng Nabi dia kan jadikan saksi tugas dia Allah dengan apa pura jadi imam bakal paduhun jaga di alam kubur ayah dihapura pisan ku mamah nyai anak ini hidup anu geus sakitu nyai kecelakaan jika saya mumpung ayeuna mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala rumah tangga hidup sehingga janten rumah tangga bahagia dunia akhirat bisa kumaha ka ibu karama tageung mah diiring-iring ku emak ku bapak bisa seni ku wasilan ku paman ngaleutkeun keun ngabandaleun ngirikeun abdi pandu wasilan pamejang di para alim ulama guru abdi sakitu ka kuping ku abdi ayeuna abdi baratos dewasa pada ngajalankeun rumah tangga mudah-mudahan abdi nyuhunkeun pangapunten ti janten eman di umur sausap rambut di anak sausap tampal mama ya abdi hapunten mama baratos ngesekeun mama abdi teh siang sinarang wengi ngabantah mahayana culangan celutak nimalang segala bangsa itu iya karos ku abdi ayeuna geuning kanya inung teh anu sakitu abdi disumpah mama ugis tantos ngapunten ka hidup mudah-mudahan sing soleh sok ka bapak tah upami nyungkeun dihapunten nya kena ka mah heula teuing ka bapak heula lantaran inung anu ngandung bapak anu ngayuga dawuhan Kangjeng Nabi ge umuka ka inung mah 3 kali ka bapak mah ngabakan nembe sakali ka bapak mah sanes mencemohkeun ka bapak tapi bapak anu berkuasa ge itu teh langkung ayeuna ti inung lantaran inung mah anu berat ngandungna kitu panikan sa bapak tadi pandangan jangan kalau itu lain
nanya istilahnya. Bapak, itu kan di pengapunten ka Bapak. Tadi perantos ka Mama, ayeuna ka Bapak. Abdi jageun dosa ka janten Bapak. Sok ngabantah ngalawan. Lamun keur ngangon Bapak teh sok nyumput abdi teh. Ka Bapak. Lamun keur ngalasuluh ka gunung sok nyolong. Sok jolewan. Teu taat kana perintah Bapak. Ayeuna abdi juga diapunten ka Bapak samulia di kalepatan abdi dosa ageun dosa alit Bapak. Ngapunten ka abdi. Ngangon ku Bapak teh ditaroskeun ka Mak. Nyai teh geuningan keralak-karakan. Ditambah dugi ka dia ayeuna dia umang amin. Dipampang. Dipayang-payang. Bakat kunaon eta teh nya? Surwatul mahpeot cepat manteu pedor we Bapak teh. Kasih sapertos abdi Bapak teh. Daya di pamuntangan abdi nyiwati Bapak. Sajabati Allah Subhanahu wa taala. Bapak nu langkung saur umur imar pangampura. Bahkan abdi ayeuna juga diapunten kana janten Bapak. Bapak ayeuna abdi juga diapunten sabenerna kalepatan Bapak. Kumaha Bapak teh bade ngahapunten kana sadaya dosa abdi. Jalu anaking anak Bapak nu kaseh. Bujeng-bujeng ke dipenta, sadalah teu dipenta ge paratos didoakeun. Tadi diiring-iring ku Bapak jeung ku indung jeung ku dulur hidup. Bapak RT na, Bapak alim ulama na. Ayeuna ujangna tadi hapus jodoh mudah-mudahan doakeun dia rumah tanggana sehingga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah diberkahi ku Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu